Aya moalnya kira-kiranya Bos Sardi amun ku eueuh ka mana atuh yang piduit teh teh lah. Aduh teuing mana budak arek disunatan modal teh lah. Ampun ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalnya. Tunggu kieu teh kumaha nya? Are nyarios mana kabingung emang gua apa bingung wae teh Bos. Kumaha abdi teh bingung. Ayeuna teh budak sekolah, ayeuna teh arek ke SMP tadi modal teh aya gitu Bos. Kumaha Bos gaduh gitu teh. Kumaha sih teh? Jadi kieu ece oge du kamari ge can mayar. Hah? Kumarek mere deui sih. Aya kamari mah kamari Bos. Tulungan tuh asa kasalap deui aduh. Ya itu mah besar ece. Bisa dipanggil pegang ece bisa. Lain masalah ketegangan, karunya saya mah ka ece daripada hutang ece gede. Tibang nginjem 100 juta banyak eueuh. Ya boro-boro itu udah 100.000 gawe ngoker eueuh. Aduh ece tidak kasalah atuh. Coba we sok kali itu tuh tanya we tanya sugan da ayeuna mah abi kudu nuju ke Tegado Acis. Gitu. Heeh. Atuh gitu mah pura atuh lah. Nya ayeuna teh datang ka dieu teh hayang naon? Pasti we. Nyelang deui. Ayeuna kitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, enak. Abdi teh nuju ieu arek eta aya perlu ka uak kitu. Pengecam goreng tuh goreng. Nya kajeun teh bebaringung abdi teh. Bingung kunaon? Bingung kita aya urusan yang terselubung yang mau dikatakan gitu, Wak. Di bumi uak. On. Udah cerita ih. Hah? Kan diseriuskeun. Tapi di bumi uak gitu. Bumi uak. Ngobrol na ya, ngobrol. Mana mending ngerasa kau mah. Tadi pan kadenge teh pot tadi pikeun. Ayo atuh. Heeh. Ini ngariweukeun. Mana rek naon kudu apa kambil ah. Di mana ti mah uak teh? Iya tah. Oh iya di mana? Iya cuma da cuma uang mah sakieu-kieu ada. Ada. Nah, deh. Lain iya lain. Lain. Dari itu. Coba sama anu aya kecil. Kalau berarti dia rasanya dia. Bener dia. Bari ke sekolah teh cicing we, ngapuk-ngapuk. Daripada di imah jenuh. Iya lain. Iya lain di imah iya lain. Lain ganti mana lain ieu. Dari itu. Dari itu. Iya. Gimana iya? Aduh. Alhamdulillah anak oge. Alhamdulillah. Aduh, sok ngopi tah coy. Nah, no, Kopi yen kan kayak aki malu aki mah. Iya, aduh. Tah ngerokok tah aya. Iki aki. Hah? Aki apa uai teh? Aki we nya. Yang di sholat ke tempat tuh kok maneh. Nah, kalau dia kata pemaran. Masuk abdi teh kieu peryogi ka aki teh. Aya naon? Kumaha?
tahu. Ah, Ari, cerik. Udah, bukan ganti mana tereng cerik. abi teh nuju terkecewakan dan tersakiti dan nyeri hati yang paling dalam teh. Naon? Dalam hal mau. Abi teh kieu tadi teh pernah abi teh nyuhunkeun tulung Mana? kasih bos. Cuman gitu tibatan mere mal ka ngarek kanan kami teh. Mau mana dek naon pasti atas itu dah. Ada pinjam duit. yang duit. Dibere mah pas gitu beli. Jangan bermanen sih, aduh. Ah, kalau nggak bermanen ya. Karena abi Oh, abi teh nu sempat mah sami pas viral mah gitu. kami. Kunaon kami. Buka abi teh kumanya kahayang mah jadi beunghar. Aki Yang suaranya kudu usaha mana banyak. ya usaha dapat kudu aya jalan kira-kira ada Pak. Ece teh kuduna jadi artis organ atau jadi boga toko gitu. Jadi dangdut teh mana lah? Wow. Tuh nggak dangdut ah. Ulah. Supaya kabeureun jadi hate abdi teh kaubaran gitu. Lebaran. Nya kudu peurih atuh jeung mama. Beri Ya heuh, kudu peurih. amun teh sering beri mah bakal kalaksana kahayang teh kitu nya. Hayang laksana eta mah Cita-cita teh rek terwujud merenya. heeh, Kalau itu emang kudu beri. peurih, kudu peurih apa kona mah? Heeh. Beri beri bisa sagala meureun kitu nya. Peurih ngapala-palana, heeh. Cuma abdi mah kieu mah tuluy gol ka aki teh bisa ngeupelan. Adon, aku mah bisa ngumpul sorangan ieu. Iya, kitu hungkul. Heeh. Kabura ieu nya. Heeh. Ya gede-gede ting. Ye, ieu teh meunang sok adio. Aking Kabura ieu nya. hayo dihampura ku aking. Adenya. Barang eta di mana bawa tah, di mana barak tah. Iya, Keur ongkos. keur ieu Berapa? 200 Yo di ongkosan yo. Aduh, yo. Tah 500. Mahi meureun balik. Tah 700 perak. Ada kaki teh itu. Oh, ya, barokah. Ayo jalan ya. Ayo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, saya teh kieu buku tadi teh minta Kasi waduh kita na kuha. Ano, bukan pada solusi na kita Ini ada ongkos 300 perak. Mah di mana coba ya. 300 perak mah di mana? Mah atuh. Kurang seri wae da seterenda koncan atuh kudu seri. Hah? Warna macam arek kitu arek nuntut pidana sugan kapeuri eueuh teh kalaksanakeun jadi terkabul gitu jadi beung. Ya, kan. Tidak anak lah si teteh. Teteh mana sih orang mana? Itu orang barat sih sana sih. Aku tuh tanya, aku tadi ya. Assalamualaikum. Bu abi teh pariogi pisan endog. Apa tuh endog bubur dengan dog? Sandog. Abi teh hoyong dog hayang 1 kilo. Saya cesak ya 1 kilo yang buat. Kalau enggak, Kulinda tadi ayah kesan kalian ya? Ayah? Ayang mulai endang duit tapi 700 perak kalau main gitu mah temenang. Ini tadi nanti cina tos di mana? Di wali gitu nah sih saya sih. Sama Ali. Wah, Ali. Cok. Udang. Nana cok, nana cok. Beres kunaon cok. Ugunya teh tos aya kana 2 bulan teu dahar. 2 bulan. Heeh. Selama 2 bulan, kunaon 2 bulan? Ugu kieu abdi dapat tatanya. Tatanya ka wali. Cek
Tanya ke mana? Awali. Dibawa ke rumah sakit, tuh tanya ke wali. Senang. Iya, katanya kawa Ali senang. Kurang tahun hayang bengar kudu perih. Tak abdi 2 minggu kedahan. Modar sih atuh itu daang mah. Kita bisa tuh berenang. Bisa. Betul sana mah tahu wali tak beli itu. Oh ya enggak seorang kali itu we mendingan ge nya. Ayo sampeun kali itu daripada dirinya numuk nama nahan botol apa? Bok kita hideung kieu pani. Nya lah si itu emang hidup. Ada tuh ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk 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 yuk. Tah, iya, beli Iya. wali teh iya jalan mana ieu? Iya. Naon? Ya, ah. Naon? Ieu cek sami kamari cenah ngomongna ka imah abah ka dieu. Gitu. Menta naon ka abah kamari. Minta solusi yang terbaik buat si Sami gitu. Banyak si Abah tak kieu kariosna. Cenah kudu daek perih ka mana yang. Ya heuh, mah aing salahan gitu ngomong gitu ah. Geus sih emang aja. Kudu perih. Emang kunaon gitu ah. Aduh. Mah, Emang kadinya na bener, Bang. Iya, cek sami perihna sampai terdahan 2 bulan. Iya, bener mana ya? si Sami lah beloan we. Dari mana kumaha pe ieu na meta solusina. Ieu cek Goblok ulah perih ge. Ieu hasil dia tuh mana teh. Ge. Salah cek sami maksud perih teh. Perih aing mah dicasnya teh tak perih. Hayang di mah beungan mah kudu usaha goblok. Nah, maksudna teh. Salah. Cendang 2 bulan dia. Kunaon atuh daang. Maksud si Uwa teh kieu perih teh dalam artian mana teh kudu sabar. Jadi hayang peurah teh kudu sabar heula. Bener teu, Bah? Bener aya Abah mah. Ya salah teh hidang mana mah. Ya pantes atuh mana 2 bulan cedahan. Tahun teh ya betul aing mah tak perih. Perih teh kerja asa kudu usaha. Heeh, teh ulah ngelawe arepan aing seuri goblok teh. Ye. Ki mau ya kaset gitu ewan sagolis gitu ha. Nah, bang itu masalah teh urang tangannya penjelasan kumaha ieu. Ayo bang ah ke mana mana? Kemana? Balik kota kita naik ke bawah ya. Ya, balik. Ayo ayo ayo.